Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah asal upload we. Ke sugri para wargi sumangga kiwari urang sami-sami bandungan deui lajenganana carita jawara ti kuburan karangan Keriksa nu ayeuna bersih bandungan ku para pamirsa bagian anu ka-48. Sakumaha naskah ieu carita nu kantos dipaluruh dina bagian anu ka-47 hanca poe kamari pedaran Mang Dedi kebegat wanci dina mangsa nambedarkeun kaayaan alam sosore di mumunggang Gunung Karang khususna atuh Kajang Banara anu harita geus bisa dibebaskeun sasat nama ku kalasugih kali malati bodas malah harita tuh kulantaran kalasugih teh jajarwanana mah awewe nyatana nyelas maya ngejat ninggalkeun eta guha nya tungtung mah ditulungan teh ku malati bodas malah harita ge atuh Nyi Maria anu ngamusuhan ka Banara harita menta dihampura bebeakan sanggeus dijelaskeun kaayaan Banara nu sabenerna ka Nyi Maria ti malati bodas. Kumaha atuh para pamirsa lajengan lai carita langkung posna mangga urang sami-sami beunengan ku sadayana kaayaan alam pasosore dina unggeung ieu carita. Penggeret bukir yang bae di sarada mapaesan kaayaan alam harita. Anabreh teh atuh di hiji patempatan aya nu ngariung tiluan. Saurang jajaka dua wanoja. Horeng si mana horeng jang Banara. Harita teh keur diriung ku dua tangtungan wanoja nyatana malati bodas katut Nyi Maria. Anu harita Nyi Maria nepikeun ka sanduk-sanduk menta dihampura ka Banara. Malah pok halita Nyi Maria. Atuh nuhun juragan. Ih, ulah nyebut juragan atuh Maria. Cek Banara megat kalimah. Atuh Nyi Maria jadi bingungan. Pok neruskeun omonganana. Mangga ari kitu mah. Salajengna abdi teh sajangeuringan bae sareng salira. Abdi bade ulun kumawula ka juragan Banara. Cek Nyi Maria tetap we nyebut juragan. Atuh Banara teu wani munikeun ka ngarahuh jiga anu ngarasa capek. Ahina pok harita. Ya kajeun atuh ari kitu mah Maria. Tapi anjeun kudu nyaho. Kaayaan kuring teh batan sakieu. Borok-boroning bisa lempang jauh atawa gelut tarung. Dalah ngelakonan hirup kacida beratna. Lantaran tenaga kuring keur musnah. Jadi lamun teh mah ayana naon tangtu bakal ngaripukeun ka anjeun. Bisi teu percaya mah tah tanyakeun we ka si malati bodas. Cek Banara ngebrehkeun kaayaan dirina. Bisi kahareupna aya kajadian-kajadian anu teu dipihar. Tapi gancang Nyi Maria harita. Ulah alit mana juragan. Abdi sayogi kanggo ngabelaan salira. Bujang-bujang sifat ning tanaga dalah pati oge tangtos bakal dipasrakeun. Asa kanggo ngabelaan nu janten pamimpin. Abdi perantos ngamaklum kana segarupina. Sarta abdi banget percanten ka salira.
Nanging abdi teh aya pamunut saeutik ka salira teh. Cek Nyi Maria ngomong teu kebat. Jika nu rasa kagok jeung sieun ku Banara. Ulah ngarasa kagok Maria. Sok omongkeun pamenta anjeun teh naon. Jeung hayang naon anjeun teh Maria. Atawa rek menta naon ka kuring teh Maria. Cek Banara bangun teh sabar. Panon neuteup ka Nyi Maria itu deui Malati Bodas. Panon neuteup seukeut ka Nyi Maria bari pok harita Nyi Maria ngomong deui. Hatur nuhun juragan. Kieu maksud abdi teh. Rupina aku sara oge parantos kasaksian. Kumaha kasauran ini kalingking ka abdi. Nalika aya di lebat guha. Apan anjeunna teh ngancam-ngancam ka abdi. Juragan. Nya bener pisan kuring ge ngarti kana hal eta mah Maria. Terus kumaha? Samuhun. Abdi tengenna perlindungan di salira. Argi abdi rumaos. Pati abdi teh nuju diintip-intip ku nini kalingking. Tak kumagi kitu abdi bade munut ka weningan gali salira. Kang menulungan ka diri abdi anu diancam pati ku nini kalingking. Nanging sok sanaos kitu oge. Abdi moal cicingeun. Tangtos bakal mantuan bajoan kanggo ngelawanan ini kalingking. Itu maksud abdi teh agan. Cek Nyi Maria ngajelaskeun pamaksudan hatena. Atuh Banara sakedapan mah unggut-unggutan. Samemeh ngajawab bereut Banara ngaret heula ka Melati Bodas pok harita. Kumaha pamodegan anjeun Melati? Cik akang menta katerangan. Banara ngomongna kitu jika nu hayang dibantuan mikir. Lantaran pikeun Banara mah rada-rada berat. Da puguh atuh boro-boro ngajaga kasalahan dari batur. Dalah dirina sorangan gumantung kena kakuatan Melati Bodas. Pok Melati Bodas harita. Ulah seueur emutan Kang Banara. Pamunut Nyi Maria teh sanggupan bae. Margi da moal aya rugalna kanggo urang mah. Marihan mah tiasa nambihan kakuatan kanggo urang. Kitu emutan abdi mah Kang Banara. Ke nuhun Malati akan oge satuju tah geuning kitu Maria. Pamenta anjeun disanggupan ku kuring. Tapi syaratna anjeun kudu daek babarengan jeung kuring. Sarta kudu janji arek siri belaan. Lantaran ari kaayaan kuring mandabatan sakieu. Ku anjeun oge kan geus kanyahoan Maria. Cek Banara bari jeung ngaret deui ka Nyi Maria. Atuh puguh Nyi Maria bungaheun pisan. Pok ngomong deui bari jeung manggu. Hatur nuhun juragan. Sagala rupi kasauran salira bade diperhatoskeun pisan. Mangga abdi bade ngiringan ka salira. Aya janji kana diri bade ngabelaan ka salira. Sareng abdi bade nitipkeun kasalamatan diri abdi ka juragan. Nya syukur sok atuh beranangtung. Ulah nyuuh kitu bae, ulah nyuuh ka kuring. Biasa-biasa we da. Lain ka pangagung. Ngan anu penting mah silih hargaan, silih belaan jeung silih tulungan. Cek Banara simu bungah. Lantaran salah saurang ti musuhna geus taluh ku jalan hade. Onyok semangat juragan. Cek Nyi Maria. Keukeuh we nyebukna teh juragan jung nangtung terus mundur teu wanian deukeut. Pokona mah ngahargaan ka Melati Bodas. Telila pok Banara harita. Tah syukur ari kitu mah. Ayeuna akang rek nanya ka Malati. Abdi Kang. Kumaha sanggup ngubaran Maria ayeuna? Da karunya atur diantep bae kitu mah. Cek Banara bari jeung neuteub ka Melati Bodas. Pok Melati Bodas harita. Hapunten Kang Banara. Abdi teh sanes teh hawatos ka Maria. Nanging teu tiasa ari ngalandungan di dieu mah. Kedah di bumi supados sase pisan. Jawabna Melati Bodas bari jeung ngareret ka Nyi Maria. Hate leutikna mah memang ngarasa dosa. Geus kalapasan teuing nyiksa ka batur teh. Pok Banara harita nya teu nanaon ari kitu mah atuh. Yuk urang buru-buru ngajungjung ka lembur Cilayung. Bisi mangsam dileungiteun jeung deui tuh tingali
Mata poe geus tunggang gunung, tongeret bekirean di sarada. Tangara mangsa teh sakedeung deui bakal burit. Teras pisan Kang Banara, mengatur mulih. Cek melati bodas berijeng terus mayang di jang Banara. Jika teu asa-asa aya nama, da memang geus jadi kewajiban. Sadangkeun Nyi Maria meningara kacak hatena. Nempo Banara anu dipapayang ku melati bodas. Ku manehna kabayangkeun deui waktu mayang Banara ti lembur Cilayung. Ari ayeuna dibawa di balik ku melati bodas. Kaayaanana percis jiga ku manehna tadi. Kunaon kelak Kang ngaulang Maria, hayu urang mulang. Cek melati bodas berjing ngaret deet ka Nyi Maria nu hulang-hulang we jiga nu malaweung. Mangga Malati, abdi saja ngeringan. Jawabna Nyi Maria bangun gugup keur ngalamun kagebahkeun. Nya sanggeus kitu mah melati bodas jeung Nyi Maria indit ninggalkeun eta patempatan. Banara ngerasa sukumaha teh lantaran jalma anu ngewat ka manehna bet kabawa balik bari jeung ngelindeuk. Sajajalan ti luarna anu ngomong jarong John we leumpang dijajabkeun ku sora tongeret mendireang di sarada. Manuk mah geus puguh deui ting aracog neangan sayang. Ari angin pagunungan karasana teh ngahiliwir nebak kana keur lumampah. Tiluanana ngerasa sugema turut bagja hate. Kasugri para wargi. Tunda heula lalampahan malati bodas jeung Nyi Maria anu keur ngajugjug ka lembur Cilayung. Nu harita mamawa jang Banara. Tenden heula eta sakedeung tunda sakedap insyaallah kaharep kasampeur deui ayeuna. Urang malikan di ka tukang. Urang kocapkeun kaayaan Nini Kalingking anu keur ngudag-ngudag si Taregos hideung teh. Suat seotna atuh dua tangtungan jalma anu lompatan. Ting pelesat haluncatan gancang pisan. Sirik bangun sarua keheulna. Bari jeung lumpat teh si Taregos hideung harita ngomong sajeroning hate. Pes ya Kalingking, udah aing sia nepi ka peunang ye. Aing mah moal ngeladenan gelut. Tapi aing deuk nyingkaan cia ti gua. Ngarapurudak bisa laluasa ngabebaskeun ti Banara. Hahaha. Goblok Kalingking, ditipu sia ku aing. Wah, rek dibawa ku kulibekan bae di jero leuweung yo. Cek geureunteuh ning hate si Taregos hideung bari jeung ngalieu ka tukang. Ku manehna kareret ku juru panun. Nini Kalingking mendekati buleud-buleud we lompatna bakat ku hayang nusul. Tapi si Taregos hideung sarua gesitna. Gerok Nini Kalingking ngagorowok nang tanggelut. Sorona ting saleor dina sela-sela tangkal kai. Bangsa cia, dagoan cia. Mun heuh masyarakat yo, geraladenan si Kalingking nu bakal modalan cia. Heh, dagoan cia konyol di podaran cia ku aing. Di podaran cia. Nini Kalingking harita ngomong kitu bari jeung ti babarage glumpat nyusul ka si Taregos hideung. Tapi ndudag dama atuh teu nembalan. Jong-jong we lumpat, tapi lumpatna diatur. Sangkan tetep bisa katembueun ku Nini Kalingking. Lamun Nini Kalingking tinggalin sok haja lumpatna di kanoran. Lamun geus tereh ka udal daregeg si Taregos hideung beuki gancang lumpatna. Kitu jeung kitu we pikakeuleuan batur. Malahan mah tempatna oge teu jauh ti dinya. Ukur lingan we di eta tempat. Jika bae moal jauh ti gawir cadas anu aya lawang hate. Akhirna Nini Kalingking teh ngarasa nafsu. Blesat Nini Kalingking loncat bari jeung ngerahkeun sakabeh kakuatanana. Atuh puguh we musuh oge sakilat ku Taregos hideung kasusul. Malahan mah kaluwihan teuing Nini Kalingking harita geus bisa ngahalangan pijalanan si Taregos hideung. Tapi baricap si Taregos hideung ngalik berembong lumpat deui leuwih tarik batan tali. Atuh puguh tumrapna ka Nini Kalingking mah mata keheul. Udagan anu ampir beunang kalakadar kabur deui gelo Nini Kalingking harita susumbar bari jeung garosing sat bari jeung ngacung-ngacungkeun peurutna nu tulang hungkul. Setan jalo sia. Ulah sambatkan ya sia, ulah nyalakeun aing lamun awak sia ajur jadi lembu. Sanajan sia lumpat ka tungtung langit oge ku aing mah sia moal burung diudag dagoan sia bangsat. Cek Nini Kalingking harita ngomongna kitu teh bari jeung dereg-dereg lumpat deui atug-atugan.
Terus ngudang ka si Taregosidin. Jelong jadi kalingking loncatan lepas pisan. Daya wedang daunan rabeng kadupakan. Dahan detik ting peletok satu luhun anu kagebah meniting gurubu gerwasin. Tapi eda si Taregosidin mah kelakah cakakak seri berjeng lumpat. Ayo kalingking, ayo udah gain yo. Mutnya mah yo bikang jagona yo, ayo. Ayo oke mau mundur ngelawan manusia jika siapa yo. Ayo, nenek beleguk. Cek si Taregosidin berjeng ngalir ka tukang. Tapi gebek si Taregosidin ngagebek seker kebek. Lantaran ini kalingking geus aya tukangan. Walingeun geus rangah-rangah werek ngaranggem ka si Taregosidin. Balicet si Taregosidin harita kena nyingcat ka belah kenca. Berebot lumpat deui tapi jeleng bersat cre. Ini kalingking geus aya hareupeun si Taregosidin. Jeleng si Taregosidin luncat deui ka tukang. Tapi sabrut ini kalingking harita narajang. Perep tulang hungkul ngahiung bang baraan. Atup puguh si Taregosidin teh mending ngaranjung. Ngan untung we bisa kene ngagilekeun dadana bersul keplos panerajal ni kalingking harjok angin soloyong ni kalingking ka babak ku tanagana sorangan kayan kitu dat digunakeun ku si Taregosidin kalawan hade-hade pikeun kabur bulongbong atuh lumpat sateker tanaga sakilat oge jauh ti ni kalingking. Yes ya, naurayan kaing sa bangsat goblok siya dan lain-lain. Awas ya, rasakan penajang ti aing. Cek deui kalingking berseret nyabut pasir gelung anu jieun tina tulang. Rupana teh bodas gandung pamor anu kacida hurungna. Jika nabai lain pasir gelung samanea atawa tusukone jelung bulasat. Ini kalingking luncat berek mudag si Taregosidin. Sanggeus kasusul siap. Eta pasir gelung teh hari tadi lampageun berikeun kangan sakilat satarikna kalewat saking. Nepikeun teka tempo tina awahing ku tarikna. Si pasir gelung teh atuh ngancam punukna si Taregosidin. Tapi jika geus kitu kuduna barang jeung ngabersatna atuh senjata mati di kalingking. Tigi kira si Taregosidin aya unca anu luncat. Jika nama kagebah ku lumpat jilang serep beheung uncal katiruk ku pakarang ampuhna ni kalingking. Soloyong geburu eta unca rubuh. Terus kokosodan bari jeung cecekitan disada sakara pikarunyaeun. Lantaran pasir gelung nini kalingkingan dung racun anu kacida pisan jahatna. Gebeg si Taregosidin ngaranjung. Ret ngaret ka tukang barang breh aya unca anu geus paragat nyawana. Dina beheungna aya anu ngancem. Lah, cilaka yo. Untung aya unca lamun teu waduh eta pakarang bakal iru-niru kana beung aing. Ngana nyaka unca kudu jadi korban. Tapi mudah-mudahan anjeun menang ganjaran sang impas kadang uja. Cek si Taregosidin ngomong sorangan bari ngusap beungeut. Sabot kitu krosak gile si Taregosidin geus aya deui ni kalingking haok manehna harita. Bangsat babi setan sia. Arek kahina kasih kalingking sok. Lamun heueuh masih wari montong kabur si kujuk yo. Rasakeun paneungeul aing nu pamungkas. Ku ieu mah sia moal bisa ngajak. Cek ni kalingking berseret atuh muka buburna. Kana barasat meni panjang pisan. Da puguh bubur awewe teh panjang alias epek. Hiu ter bubur ini kalingking diputerkeun ti luhur. Tungtuna ngahiung jiga segede leuit. Hiuk atuh ngancam ka si Taregosidin, tapi jeleng bulesat si Taregosidin luncat jauh. Atuh di anu keuna panerajan ini kalingking teh. Katurung-turung keur kitu teh barang ini kalingking arek luncat pikeun mudag musuh. Jerat hiuk buak punduk ini kalingking aya nu neunggel. Hiuk Sia setan sia. Dengar aing. cik ini kalingking bisa kene ngawasa kana dirina terus malik ka tukang beri jeung nyalekan. Matong abongohan sia babi awas sia setan. Dicacak sia gua aing. Cek ini kalingking beri jeung muter-muterkeun di buburna alias epekna. Tapi bret ditakis ku sabetan bedog ngan hanya ka bubur ni kalingking kaciri liatna. Atuh eta bedog teh kelakah ngagulung we nu ahina karampas ku ni kalingking. Sareng kedua bedog namni coloho karita teh. Ngajajanteng we bari jeung teu bedog nu karampas. Rag ni kalingking ngarandeg. Cakakak seri bari jeung mata kukurayeun. Aweuhanana ting saleor harita. Saha sia teh. Ini kalingking ngarandeg. Cakakak seri bari jeung mata kukurayeun. Aweuhanana ting saleor harita.
sia teh. Kurang ajar sia. Kumaha ning halangan niat aing. Pernah naon sia kabangkru kabur nu tadi teh sia. Nah babaturan sia atau lain sia. Nini kalingking harita melotot kaji tangtungan jajaka nangtung haripun manena. Orang si mana horeng eta teh kala sugih. Manehna ngerasa kehuyut pada uncal na dipaehan ku eta nini kalingking. Pok kala sugih ngajawab lawan tegas. Kalingking, aing teu wawuh jeung jalma anu keur diudag-udag ku anjeun. Aing mah ngahaja megatan anjeun teh anu geus kumawani cucungah ka aing. Sia kudu tanggung jawab sia kana pagawean mah sorangan. Kurang ajar sia. Sia kudu lama aing anu ngomong kitu teh lain sia. Lantaran sia geus ngahalangan kana pamaksudan aing tu dolo. Dolo ku sia. Udagan aing kabur nyaoting ka mana? Ya kabeh gara-gara dihalangan ku sia. Tapi nah sia bet nyebut cucungah ka aing. Naon kesalahan aing sia? Beuh, untung mungkin sia kalingking. Tuh tempo ku anjeun, uncal aing modar ku sia. Anu matak sia kudu tanggung jawab kana teh kalakuan. Cek kala sugih berejeng nunjuk kena bangke uncal. Nu ngabugi gawe berejeng beuheungna mandi getih. Cakakak teh nini kalingking seri munikeun kalenggakan. Naon sia kunyu? Dedengan teh uncal sia modar ku aing. Sing eling sia kunyu. Aing mah teu gablag niat rek modaran uncal. Sabab rugi modaran uncal mah komo deui da ieu mah modaran ku pakarang anu ampuh. Tapi anu sabenerna mah aing teh yo rek modaran hiji mangkruk anu geus kumawani nincak darah aing. Ngan hanya ka sabame pakarang aing keuna kana sasaran. Uncal sia datang manten ngalangan. Nu akhirna modar sapada harita tah. Lamun kitu carana sih, saha nu salah sia? Nah aing atawa uncal. Sok pikir ku sia. Cek nini kalingking berejeng ceret-ceret teh ngomong nate. Ai panon melotot ka kelas sugih. Atuleng kelas sugih ngahuleng. Mahna mikir-mikir omongannya ni kalingking. Sanggeus cila mikirna teteh lah omongannya ni kalingking aya benerna. Pok kelas sugih ngomong bari mundur salengkah jika rek kabur. Arti ayeuna mah kalingking. Memang benar ceritaan anjeun teh. Uncal kuring anu salah, hampura we nini. Permisi kuring arek neruskeun lalampahan. Cium atuh harita, arek ngalios pisan tapi hauknya di kalingking harita. Hei, motor ini sia. Reg kelas sugih harita. Dedengan terek ini. Tak bisa sia. Sia mau bisa sangunan aing di aing. Sia kudu tanggung jawab kana pagawean sia nu tadi. Gara-gara cungur sia udagan aing jadi logit. Nu mata kapaksa sia kudu daek jadi gantina. Ngacadog sia kudu. Ngacadog sia. Cek dini kalingking berjeng maju dua lengkah. Kala sugih mending ngaranjung. Naon rupa omongannya di kalingking jika nu ngandung sihir. Daya tawe suku kala sugih ngadadak berat. Pok kala sugih ngomong rada ngalagis. Duh nini, hampura kesalahan kuring mau bisa muasa kali-kali deui kumaha nikah dini. Ayeuna mah kuring minta sangkan dibebaskeun we atuh hukuman ti nini. Cek kala sugih berjeng nerian cidu. Beungeutna katara rada pias cakakak cekikik. Sakali nepak oge sia geus ragrag. Lumayan tambah lengong dibawa ka guha cek waing. Mangsa bodo teh teuing nu tadi mah datang tu. Ya oge baturna keneh. Cek nini kalingking ngomongna kitu teh bari melitkeun di bebeurna. Sanggeus kitu ragamang kana awak kala sugih. Raga yang mau dijungjungkeun terus dipanggul bangun hampang. Rege dibawa init. Nini kalingking balik deui ka guhana berjeng mawa hate anu kurang sugema. Lantaran udaganana lumpat. Ari kala sugih ngalempreh we tempes-empes. Dina kaayaan kitu di tempat rada anggang aya nu ngajulingkang. Pakaian lagi sarawing belah cika karait meren. Horeng si mana horeng si terego sideng teh nuti tadi teu oleh ngintip-intip kana naon rupa kejadian. Pok si terego sideng ngomong lalaunan. Aduh. Ilah lah. Kala sugih ketewa ku si kalingking waduh. Kudu kumari geus kiapan aing teh ngebelaan maraneh. Nah. Tapi nabet eueuh acieuna yo. Wah.
Dek dituturkeun wae ngah. Cek si Tarego Sideng berjeng ngatayap lalaunan. Ari panon teu oleh neuteupeh kana di kalingking anu kelempang berjeng mamanggul kalasugi. Bangsa alam khususna matapoe harita teh geus tungganggun. Bareng jeung arinditna Banara jeung Melati Bodas katut Nyi Maria ka lembur Cilayung. Nini kalingking mah harita teh leumpangna salse pisan. Manehna mah teu boga sangkaan yen tukangeunana aya anu nuturkeun. Da ceuk pangrasana mah si Tarego Sideng teh terus mabur. Padahal mah tadi oge waktu lumpat terus muter kukuringan ngintip-ngintip kalasugi anu keur padara omong jeung Nini kalingking. Saja jalan si Tarego Sideng mikir dina jroning hatena. Manehna ngerasa bingung pikeun nulungan kalasugi. Naon sababna lantaran geus yakin kakuatan manehna moal mampu pikeun nandingan Nini kalingking. Lah, kudu kumaha nulunganana waduh. Kalasugi nudek nulungan jang Banara teh kalah ketangkep pisan ku si kalingking. Mending lamun jang Banara nu slamet. Kumaha lamun acan wawa. Meureun jadi nampahan pikiranon yo. Jeung dina bet jadi papisah ieu Kalasugi jeung Melati Bodas teh. Ari nu ngaran Maria kemana wah. Jadi mata bingung kana ulu. Unggah ulu kala mata nambaan bingung. Cek eta si Tarego Sideng berjeng tetep nuturkeun Nini kalingking. Pipikiranana terus kumalayang ka unggal jalma anu geus dikenal ku manehna. Utamana pisan mah anu ngaran Banara. Ya kitu deui Kalasugi katut Melati Bodas. Si Tarego Sideng bener-bener ngarasa bingung. Tapi teu putus ku kitu. Da kabingung mah teu daek leungit-leungit. Tunda keayaan si Tarego Sideng. Ayeuna kocapkeun deui si Nini kalingking anu membawa Kalasugi. Kanjangna carita Nini kalingking anu keur memanggul Kalasugi geus tepi kalawang guha teh. Barang strong oge Nini kalingking mending ngagebeg. Lantaran nempok lawang guha teh molongpong pok ngomong sorangan. Harap jadak, nabat apa teuing aing. Aing teh iniet, bari jangan tepantosin molongo. Cilaka gede. Jigana aya mangkeluk anu asup ya kumaha lamun si Banara leungit. Cek Nini kalingking bari jeung cileung luncat bakat teu sabar geblus asup ka jero guhana. Talila geblug kadenge panton nutup. Sorana ngageblug mata kreuwas. Malah si Tarego Sideng oge meningah ulang. Manehna teh bisa nanaon kajaba tingah ulang bari jeung urutan dada. Panon mah melohok kana gawir cadas. Lian ka guha anu molongpong-molongo teh ngan tinggal dina ciptaan wungkul. Da kabuktianna mah geus nutup deui. Mangkaning manehna encan nyaho tata jeung carana muka. Tunda kayaan si Tangkorak Hiding anu keur hulang-hulang. Kiwari urang kocapkeun kaayaan di jero guha teh. Nini kalingking harita teh kebat muruk ka jero guha. Muruk tempat manehna jeung muruk tempat jang Banara di talian. Barang serong ka urut jang Banara di Borogon. Nini kalingking beli ngagidir nafsuna. Lantaran jang Banara geus teu kasampak. Nu aya jadinya ngan tambang inyuk we anu geus bubuk tapak ngereutang. Bangsat, babi setan alasya kurang ajar. Sia mangklukna anu geus kumawani asup kan tempat aing. Cilaka 12 yo. Musuh aing bakal ngaruksak lamun kieu mah yo po. Kudu kumaha yo. Tapi awas sia Banara, ku aing mah diantep. Tangtu bakal ditewak deui sia. Kalau disebut si kalingking namun aing teu bisa lontaran sia. Tagoan sia 2 minggu deui. Kagagahan aing bakat tambah 100 kali lipat. Cek Nini kalingking bergubrak nunda Kalasugi. Teu sirikna dibantingkeun harita teh. Da eta sorage mending ngageblug mata paur. Keur maeukeur kaayaan di jero guha. Aya sora saeutik oge asa tari. Krabak Nini kalingking kana baju Kalasugi. Berewek disoehkeun. Barang baik. Gebeg Nini kalingking ngarejag bakat ku kaget. Lantaran jajaka nu aya di hareupeunana teh tetera palsu.
Lantaran memang kala sugih teh awewe nyatana nyilas maya teh. Atuh pugu kakeuheul nyeri kalingking jadi kaubaran. Late poho kajang banara mah cakakak nyeri kalingking seri lenggakan. Sorana ting saleor di jero guha bulak-balik ka itu kali. Bagja aing teh si bandara kabur aya gantina lobih hade. Memang anu juga teu pisan pikahayang ku aing teh. Kagagahan aing bakal ningkat deui 100 ti keleunti heula. Aing bakal hasil jangkalak si bandara. Tungguan kedatangan aing si bandara. 2 minggu deui mah cia teu lila. Yap ka dieu gelis. Bakal dihakan ku kami. Cek nini kalingking bari jeung kerawak mangku awak kala sugi anu geus kabongkar kedokna ku nini kalingking. Terus nyelas maya ditangtungkeun deukeut tihang urut ngaborogod banara. Kulewa retret awak nyelas maya ditalian dihijikeun jeung eta tihang. Padahal mah nyelas maya can sadar harita teh. Nini kalingking bener-bener teu boga rasa kamanusiaan. Sanggeusna beres nalian nyelas maya koloyong nini kalingking kana bangku. Gek diuk bangun tumanina pok ngomong sorangan. Si kalingking bakal ngaburak balik deui jagat. Syarat kagagahan aing geus menang deui. Jajakan nu kasep teh malih warni jadi wanojan nu sumedang beuka. Aing bakal jadi jalma nu panggagahan jeung pangpanjangna umur. Tapi memeh aing kudu nungguan waktu nu lilana 2 minggu. Lila 2 minggu teh. Tapi kon sakieu oge lumayan jeung tibatan eueuh mah. Kon urang siksa heula ku aing. Budak kasabelan mayo. Cek nini kalingking ngecowih ngomong sorangan. Itu nate bari jengjung nangtung leos kaji tempat gap kana tolok. Terus atuh harita dijingjing. Sok ditunda di juru koloyong deui terus mawa lodong. Terus dijingjing deui dibawa ka nyelas maya. Horeng si mana horeng eusina teh cai. Sanggeus tepi ka nyelas maya buyur we sirah nyelas maya dibanyur ku cai tina lodong. Sok manusia nyai gelis. Ngaratis kana hulu kana bebenus ya. Aing bakal jadi jagoan nu teh tandingna. Cek nini kalingking jika nu gelo. Maneh teu oleh secengeran jeung seserian. Leheung aya batur mandai masorangan. Sanggeus cai dina lodong kosong belewor eta lodong dibalangkeun. Dibalangkeun teh ka pojok guha gulumrang. Sorana meninga gulumrang jiga nama ninggang barang sejen. Sorana tarik mata krewas. Barang jeung kitu bray nyelas maya beunta. Ret ka kenca, ret ka katuhu. Barang geus sadar pisan gebut nyelas maya ngarenjang satekar kebok. Lantaran dirina geus dibuligir. Anu kerasa make pakaian teh ngan kahandape wungkul. Ari baju jeung kutang mah geus eueuh. Buuk ngarumbai ikat sirah duka ka mana? Gusti nu agung, asa di mana abdi teh ya Allah. Ampun teh. Mahabat kudu ngalaman kieu. Ampun Gusti. Cek nyelas maya bari jeung segeruk ceurik. Cipanon menuju beuki lila beuki sadar. Yen rina geus aya deui di kamar nini kalingking. Malah barang disedik-sedik mah teteh lah jelas maya teh diborogod dina tihang urut bandara. Atuh puguh we jelas maya beuki nalangsa. Awakna karasa linu sirah berat suku sing sireun. Basaling ai gelis. Ajon teh tetela tukang tipu sia. Sugan teh heueuh we. Maneh teh jajaka epek teh batuan oja. Untung aing teh gelis. Hampuru maneh bakal dihakan atah ku kami. Saha ngaran sia teh gelis? Boga ngaran atawa henteu. Cek di kalingking beri jeung Noel ka Mang Dedi pedah waktu cukup mangsanya kapan cari para pemirsa. Ye carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana? Kumaha nasib-nasib kala sugi alias nyelas maya? Insyaallah enjing
Dina mangsa tur acara anu sarua urang Bandungan deui lajenganana dina bagian anu ke-48. Teh hilap madedeng hatur nuhun kumangrupi perhatosanana lujeng kantun kasadeana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.